urang sadayana hadir ka ieu tempat sing digampilkeun segala urusan dunia semua urusan akhirat. Amin. Dipaparin kesehatan zahir dan batin. Mugia segala urusan segala pamaksadan sadaya cita-cita urang sadayana sing aya dina qabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugia urang sadayana ngagaduhan pala putra putu cucu mantu anu saroleh-soleh. Amin. Biasa ngamankeun ngamalkeun ngelestarikeun ajaran nu dicandak ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakatuh Syekh Muhammad Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan wal akhwat, alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpuriung dina ieu haflah anu mulia anu barokah. Daya sanes nyaeta manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Di antaranya nyaeta Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamari sasi Mulud atau Jumadil awal ayeuna mah Jumadil Robiulnya Robiul paingan tadi ngaco Adam lain Robiul Tsani dah Robiul awal ayeuna mah Robiul Tsani ya. Robiul Tsani kaping 22 berarti 22 RT 20 tilu sasi Robiul Tsani. Alhamdulillah urang sadayana wa Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun ahli la ilaha illallah. Saur Kanjeng Nabi laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil mauti wala fil kuburi wala fil nusuri. Jelema ahli la ilaha illallah moal papendak sareng wahsyatun fil mauti siun kuung tatkala maut. Jadi moal aya ka sieun moal aya ka keung hiji fil mauti nomor kadua wala fi kuburi dina jero kuburna oge moal aya ka sieun. Nomor katiluna wala fin nusuri jeung tatkala dihudangkeun di mana? Dihudangkeun di mana? Dina jero kubur. Mata tatkala urang bade kulem doana ge alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tah eta urang kulem teh disebut teh latihan maut. Memeh bobote naon doana teh? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sanes naon tapi ahya wa amut hirup sareng maut. Eta jalmi menuju kulem teh eta teh ruhna teh dicandak. Jadi jelema anu sare teh hiber ka mana ka halayan. Ruh naon namanya teh? Jismani. Ruh jismani nu ngalayang cenah cek hiji riwayat mah nganteng keneh benang di dinya. Kama setibra ieu. Benang teh nganteng keneh di dinya. Ruh jismanina kakalayangan. Kalayang ka mana mata ngimpi jeung randa. Beureum keur masangna ningali randa. Tatkala dibalikeun ku Allah rek dihudangkeun eta si ruh balik deui kana benang tadi siga domba di tambangan panjang ngaprak ka mana-mana. Tatkala waktuna balik deui ka mana? Lain ka kandang balik deui tah kan metotna kitu tah. Maka doa nabi alhamdulillahilladzi ahyana. Doa sabada kulemna oge alhamdulillahilladzi alhamdulillah sadayana puji Gusti Allah alladzi zat anu ahyana geus ngahirupkeun deui ka urang sadaya ba'dama amatana sabada urang
geus dimaotkeun. Jadi maot teh pisahna antara ruh sareng jasad. Ari sare mah eta mah disebutna latihan maot. Mata lamun urang memeh sarena babacaan heula tatkala maot teh teu kudu bebatan ku batu. Da geus biasa babacaan. Lamun memeh sarena teu babacaan teu inget ka Allah komo teu salat heula mah maka tatkala maot oge tah gambaran seperti kitu. Komo ieu marek sare teh kudu deheula. Isi ka impi-impi berenyamin itu seperti doa tua ahyana ba'dama amatana eta mah keur umum. Ari doa tua kan samemeh tuang teh doana naon Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Ingat Allahumma ya Allah nun pangaran abdi barik mungkin ngaberkahkeun lana ka abdi sadaya. Padahal nu dahara sabaraha urang? Nu dahara sabaraha urang? Urang sorangan. Hei, lurus. Allahumma barik lana ya Allah mugi ngaberkahan Gusti ka abdi sadaya. Padahal nu tuang saha? Urang sabaraha urang? Sorangan tapi doana barik lana keur abdi sadaya. Fima rozaqtana dina rizki dina perkara nu parantos ngarizkian Gusti ka abdi sadaya. Wakina sareng mugi ngaraksa ngajaga Gusti ka abdi sadaya azabannar dina seuneut nu dahar sabaraha urang? Tapi ngadoakeun sabaraha urang? Kelobaaneun. Naon maksudna? Matak saur Kanjeng Nabi hirup usaha pangberkah-berkahna nyaeta petani. Nah hubunganna jeung petani. Tah jalma tatkala bade tuang teh hiji nu kadoakeun teh nu ngahelerna. Nu ngisikana heula tuh. Nu ngisikana jeung nu nyanyiuna. Nu nyayurna nu jeung sayur. Tuluy nu moe parekna kadoakeun. Tuluy tukang helerna kadoakeun. Tuluy nu ngarameta kadoakeun. Nu ngelak parena oge kadoakeun. Nu boga sawahna oge kadoakeun. Jadi salagi anu bertalian kana tuangeun nu didahar urang kadoakeun ku saha? Kurang. Lain kurang ku jelema nu rek daharna babacaan heula. Ari memeh daharna teu babacaan mah teu kadoakeun ku saha teh. Ku pajidayah lain kurang. Matak teu kadoakeun. Matak untung teu jadi petani. Untung teu kadoakeun eta jadi petani. Untung. Teu miti isuk jadi petani kabeh sugan. Itu tah nu bertalian eta ku setiap jalmi nu bade tuang kadoakeun. Beres we tuang naon doana teh nya ahyanan alhamdulillahilladzi al-amana tuh nu geus mere dahar ka urang sadayana terus wasakona waj'alna eta na ka urang sarere memeh daharna si etan bertalian kadinya kadoakeun beres tuangna oge kadoakeun. Lamun urang sarerea maca doa sebelum dan sesudah makan berarti urang teh ngadoakeun kur sarerea. Untung teh aya jelema nu soleh nu dahar babacaan heula. Matak pantes lamun sang saremeh heug bersih cokot deui. Naon teu biroge sareme nu masalahna lain saremehna. Masalahna mah moal jadi eta pare sareme lamun teu nungguan sabaraha bulan mangga? Bulan. 4 bulan. Jadi lain masalah saremehna eta hayang saremeh teh kudu nungguan 4 bulan.
matak jelema apik mah lain mikir saremehna, lain mikir sakilo ku 12.000 mikirna prosesna eta panjang jeung prosesna kabutuhkeun jalma saloba loba. Matak nu tadi saur wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ka Syekh Abdul Razak, hakikat fakir nyaeta anjeun teu butuh kasalian ti anjeun. Hakikat jalma beunghar nyaeta anjeun teu butuh kasalian ti anjeun. Cik lamun berpikir kadinya aya jalma nu beunghar gitu. Hakikat fakir teh anjeun mika butuh kanu sejen. Hakikat beunghar anjeun teu mika butuh kanu sejen. Aya jalma beunghar teh? Aya jalma beunghar teh? Teu aya jalma beunghar sararea ge butuh ka sasama makhluk. Sok ayeuna urang ngangge acuk hiji tukang kaputna butuh, da urang mah teu bisa ngaput. Nomor kadua butuh kanu nyieun kain, nomor katilu butuh nu nyieun warnana, nu katilu butuh tukang kapasna, nomor kaopat butuh nu boga taneuh keur eta kapas, butuh nu ngurus, butuh sabaraha jalma. Jadi moal aya tuh kitu mah jelema nu naon teh? Nu beunghar teh sararea oge fakir. Jadi entong legeng, ari legeng teh urang make pakaian batur. Aya kana-kana pakaian halus. Eta mah sekarang malam Minggu eta mah sekarang malam Jumat. Kan katulungan ku sarung disorendangkeun. Ini mah geus sarung masak. Nah, ada sekarang malam Minggu itu. Itu. Jadi lamun muda gadinya urang ulah legeng, ari legeng teh make pakaian batur. Walaupun eta gaya meusan ari pakaian sorangan teu legeng. Teu legeng. Lain teu merenah ngumpul. Eta kopeh nu saja. Bisi jembelan ka kamar eta mah. Jadi nu disebutkeun legeng teh urang make pakaian batur. Ari make pakaian sorangan mah sorban nu sorangan gaya eta, sarung nu sorangan gaya teu legeng gitu. Jadi moal aya jelema nu sombong kusabab urang mah hirup di dunia ngilu numpang di taneuh Allah. Boga kokopea butuh ka batur. Boga sarung meunang batur lain menang urang. Coba lamun sarung jeung sorangan, mun baju jeung sorangan moal bisa. Mending meuli we 50.000 daripada kudu nyieun ieu harek mikiran keur sangeuna. Encan mikiran melak pare ku sorangan hari beulah. Patak geus. Jadi bapak jeung ibu sadayana teu kudu minder kusabab urang fakir. Dasar lagi jelema wasing nu beunghar oge fakir. Satu jelema beunghar tah saur Kanjeng Nabi lain salegina, lain jelema beunghar. An kathratil arud pikeun jalma-jalma nu loba harta bendana. Boga sawah, boga kebon, boga imah sekian tingkat, boga kendaraan anu hebat, boga sagala bohong, cantang tu eta jalma senang. Tadi memeh kali anu curhat, wah, kamu lebih jaga eta mah. Aya nu sumping ka bumi ya, aya nu sumping ka bumi. Anjeuna orang Jakarta dijajak ku orang Ciamis ngangge Pajero hidup. Wah, telepon. Di mana? Ya alamatna kaum Dewo kepada make dijemput ku santri. Mun antosan we di kaumnya umuran dari santri abdi ngangge Pajero hidup. Wah, ieu jelema beunghar ieu Pajero hidup. Goh. Sabaraha? 800 juta sabar Pajero. Itu apa? Oke, ekstra benar, kira ekstra. Torojo teh, sugan teh heueuh ceuk hate jelema beunghar ieu. Ari teh ngadon ceurik datang ka imah. Ceuk hate itu jelema beunghar. Ternyata manehanana boga SPBE di Jakarta. Naon SPBE teh?
Nah, tabung LPG sa Jakarta naon lah, buka utara, buka selatan, bukan di Jakarta di manehan ngawan. Perusahaan sabadar-badar dicokot kudulurna. Manehan teu boga naon-naon. Imah sabadar-badar sekian tingkat dicokot kudulurna, imah dicokot, perusahaan dicokot, budakna diadu domba, diusir lah budak. Ayeuna ditulungan tak upah haji Ciamis, kurang Ciamis dijajakan itu. Oh ternyata itu loba harta oge sakocepat tiasa leungit lamun beungharna beunghar ku harta banda. Walakin dalgina tetapi anu disebutkeun beunghar sareng Kanjeng Nabi gina nafsi, beunghar hate eta. Beunghar hate urang teh jelema ripuh ieu tapi kuat sodako ka batur. Urang teh ieu jelema teu mampu tapi kuat tulungan batur ku tanaga. Urang teh ieu jelema naon cek syariat mah tapi beunghar hate senang we tuluy-tuluyan. Moal aya kasedih, moal aya kasieun. Jelema nu geus teu aya kasedih jeung teu aya kasieun tah eta disebutna ala inna auliya Allahi la khaufun alaihi walau biasa. Jelema mun dina hatena eueuh kasieun jeung eueuh kasedih, sanes hartosna teh aya kasedih dari normal jelema mah pasti aya musibah jeung cocoba. Tapi tatkala meunang musibah jeung cocoba, manehna hatena kuat. Da boga kayakinan ieu kasedih ujian ti Gusti Allah. Tatkala manehanana aya kasieun, lain hartina teh sieun. Da urang jelema boga kasieun, ngan kasieun eta kalini ku kayakinanna ka Gusti eta disebutkeun wali. Lain wali nu bisa hiper sanes wali nu bisa ngaleungit sanes wali bisa numpak dina awan sanes. Haji Dayat teh bisa numpak dina angin. Nah motor katakan numpak angin. Ya Allah. Jadi jelema nu beunghar teh beunghar hatena sehingga hatena teh tenang we, tentrem begitu. Nah, moal aya tenang jeung tentrem dina Qur'ana nu jelasna kur hiji. Mana Ci? Allah tuh ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Inget ku zikir tatmainnul qulub, matak tentrem hati. Matak lamun urang riweuh mikiran itu, riweuh sieun itu, riweuh ku panyakit, riweuh ku sagala, jawabanna teh hiji, zikir eling ka Gusti. Ayeuna nginget-inget masalah teu beres, otak lieur heueuh, panyakit jadi. Naon? Ayeuna mikiran duit datang hanteu. Lieur heueuh, budak ceuri kana awak jadi geuring. Pemajikan beda. Oh gitu bener kali-kali Pak. Cerita pengalaman pribadi sih. Dan pemajikan aku terang ada. Jadi apa pesarerea? Aduh keceplosan ya, masih keceplosan itu. Gitu. Udzikir saur pangarsa abang mah, lamun urang boga masalah, boga kahayang amparkeun sajadah. Masalahna tunda handapun sajadah, urang mah zikir we. Maka maklumat pangarsa abah nu terbaru. Lamun urang ngarasa butuh keneh rizki dohir, duit, beas, sagala jeung rizki batin, baca setiap pada sholat 38 kali Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Tak itu sahur Buya Maliki di Mekah. Abuya Maliki jelema nu maca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz salapan kali tiap hari, mangka eta jalma moal kakurangan urusan dunia. Ieu ti apah 38 kali sabada netepan. Geus aya we tuluy jalan keluarna.
Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Surah ayat 18 ayat 18 Surah ayat 18 reuyeun we eta duh kitu tah ka'anna anzuru ilaihim inda sayhati yang kudu ru'usahum minal turab yaqulu alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Saurna jeung Nabi khusus ahli la ilaha illallah hungkul tatkala dihudangkeun ku Gusti Allah di alam mahsyar teh ahli kubur ahli la ilaha illallah mah pas hudangna teh ngadoana teh alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Khusus maca eta saha jalma nu ngalobakeun di dunyana zikir la ilaha illallah. Itu aduh ya Allah dina hadis nu sanes malaisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin 100 balik kulla yaumin tiap poe illa ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatul badri. Jalma nu maca la ilaha illallah sapoena sapoe sabeutingna 100 urang mah 165 setiap sabaraha salat. Maka bakal datang di poe kiamat teh wa wajhuhu wajahna seperti ke bulan purnama tanggal 14 anu 100 sapoe oh ieu tiap salat 165 minimal itu saha teu wau tahan gamana saha sateu wau ieu teh daya ieu ada wau di nah beurung ayeuna mah eta cacak-cacak kur 100 sapoe 100 salatnya oh mun 100 25 minimal matahari we marwarawuh sarap aja daya tilu kali itu tahu maka ayeuna bulan ayeuna teh bulan purnama. Iya, bulan purnama. Ayeuna teh bulan Jumadil, Rabiul Tsani, ro-na teh nyaeta. Ro-na teh nyaeta. Teu nyaho bayangan oge. Nah, ini jadi poin. Kabawakeun. Naonnya? Ayeuna bulan Rabiul Tsani. Kalau jadi bohong gitu. Aduh punten geus ngadoa geus kaledek nya. Nah, eta lah. Langsung. Naon dia? Rona naon ieu tukang bohong. Tinggalin. Kana kode we. Roain. Roain cenah. Roain. Aduh, mantap amin. Oh santri ira nyemin. Di tempat ieu eling. Abdi teh ka ayeuna teh jadi supir ka mana-mana teh nyupiran amin we. Bener. Bener. Teh nyaona mobil abi bagian nyupiran amin cali. Bener kapal bensin abi sare. Ka rumah makan Pangelana. Teh nyawa ayeuna ngaji abi bagian nyupiran amin bagian disuka. Tadi imaman bagian nyupiran amin bagian teh nyawa nyamin. Gede gaji amin. Roin, jadi can alhamdulillah amin. Roin, naon roin teh nyaeta panyakit. Rona di ayeuna teh nyaeta panyakit roin. Panyakit di mana min kotoran. Wih, panganten mangga panganten. Lumayan 2 kali ya. Penyakit kotoran cing rek nanya arina ciri urang aya kotoran itu aya kotoran hunggul awak urang na ciri kotoran garing ngaranna tai ceuling mobil sagala
mun garing mun baseuh Songeng. apalah pengalaman kotoran tapi da teu najis eta mah kudu geuleuh ngungkul kok kotor dina irung aya kotoran lamun garing ngaranna mun baseuh beda ngaran ya beda keluar beda ngaran beda baseuh jeung garing beda keluar di aripanon urang sok aya keluar kotoran cileung ngaranna kecil-kecil geuleuh dekat di mata jauh di hati dina bibir urang sok aya kotoran aya mun keur beuntak kieu ngaranna ciduh lamun keur sare ngaranna dah dina bedanya beda aja orang Sunda mah beda-beda ayeuna urang dina bujang sok aya kotoran tara aya kotoran ngan eta nu kabeh mah kur kotor hungkul geuleuh hungkul aya kotoran nu matak najis lamun kaluarna tina liang hareup nu handap jeung liang tukang handap Liang tukang garing. Kang Amas kapinggir liang tukang garing naon wah bisa diperjeulkeun bisa maneh nanya lamun cair mah mencret kan garing naon garing PR ke Kang Amas eta Mikirna eta teh kotoran anu dohir geuleuh sok ayeuna kieu saganteng-ganteng Haji Dayat lain jeung seri sagala siga jeung serikeun Alhamdulillah. saganteng-ganteng na Pak Haji Dayat lamun mah dina irungna aya korongan orang garing ngajedi Bisa aya itu tokean itu. Baji bisa aya baji. Bisa aya. ngajedi sabadaku cik urang ngobrol urang ngobrol rek bunga mah ngobrolna geuleuh padahal eta lain najis eta teh kudu geuleuh aduh ya Allah bener kamu bener ngobrol aya nu cair bener teh dina ceuli geuleuh mah geuleuh eta teh kokotor dohir komo lamun urang kokotorna aya na dina hate kokotor dina hate cik urang ieu normal geuleuh keneh kana kokotor hate geuleuh keneh kana kokotor ieu dohir urang kokotor dohirnya padahal matak asup kana neraka teh lain kokotor dohir ceritana jelemaan korongda badak asup kana neraka semua ceritana jelema tukang ngadahil asup neraka teu aya nu asup kana neraka teh nyaeta jelema nu boga nu loba panyakit hate penyakit hati mana hiji babarian sirik ke batur batur beli kompor panas batur beli kulkas punya kompor panas panas hirupna teh jelema tukang ngomongkeun batur teh cirina manehana teu mampu kadinya sirik kana boboga batur kan pembogaan batur enggak pokoknya kan alus aduh hidupna teh mata dari penyakit dulu hidupna ayeuna sapertina aya jelema sapertina maju sirik ke tuluy ngomongkeun we tuluy matak saur pangarsa abad lamun urang masih kene ngeluh karena akhlak goreng batur berarti urang goreng akhlak aing si eta aya pugeuleuhnya kan kitu kebangi jeung urang teu seuri aduh masalahna lain si itu teu seuri bawa keur diri bentuk urang nawe nya yang diseurian ku batur seuri atuh urang
Urang geus matak ciri hati. Matak ciri hati teh urang sih tidak terseri mata kurang senyum ka batur nu boga ganjaran kan ulah. Min seri itu min. Bagus. Urang boga ganjaranna ngan si iblis si setan tersebut urang boga ganjaran akhirna papang jeung batur teh ngomongkeun we urang seuri si itu teu seuri akhirna urang menang ganjaran dileburlah ku Allah ganjaran tadi naon teh seuri teh si iblis tersebut akhirna urang menang ganjaran lebur we ganjaran malahan nu boga ganjaran si itu nu teu seuri ka urang naon diomongkeun ku urang goreng. Aduh bener abi eta kapikirna ayeuna ya ngaji di mana-mana teh kapikirna ya Allah bener kunaon ari kokotor bangsa dohir urang era matak daek mandi tah mandi isuk jeung sore make sabun menya ari hate urang teu daek dibersihkeun likulli syai'in shaqalatun sakur-sakur perkara teh aya pembersihna wa shaqalatul qulub jeung ari pembersih hate teh teu aya sanes nyaeta zikir ka Gusti Allah pang abdol-abdolna zikir nyaeta teu aya sanes la ilaha illallah zikir anu diucapkeun adapun zikir anu aya dina hate mah nyaeta zikir kok kopi pang abdolna Masya Allah mata kanjeng Nabi mah ya kanjeng Nabi mah ngadoana Allahumma ij'alni miskinan wajbur fi jumratil miskinan ya Allah jadikan abdi jadi jelema miskin aya urang nu sokan abdi itu aya urang nu sokan abdi itu tah urang mah teh ngadoa kitu ge geus miskin turunan urang mentara kan Kang Mas pernah ngadoa Allahumma ij'alni miskin ya Allah jadikan abdi jadi jelema miskin teu hayang sigana eta sigana doa kanjeng Nabi urang umatna embung macana wajbur fi jumratal miskinan jeung hijikeun abdi jeung reng-rengan jalma-jalma miskin urang mati balik ngariung jeung jalma miskin wah asa sombongna pamungharna ngariung teh resepna jeung jalma beunghar nu berpangkat lain jauh berarti di kanjeng Nabi padahal kanjeng Nabi miskinna lain teh mere cek malaikat Jibril sok Muhammad ngadoa urang jadikeun gunung Uhud jadi gunung emas urang kamu malaikat Jibril datang ke Kang Amas sok ngadoa gunung Galunggung dibikeun ka Kang Amas teh jadi emas sigana gunung Galunggung dibikeun oge rek ngadoanya komo dijadikeun emas ya Allah kanjeng Nabi mah moal tah eta ganjaran gunung Uhud dijadikeun emas teh dibikeun jadi ganjaran keur umat kaula keur saha keur jalma-jalma nu salat janazah Ustaz doana anu ganggu ke wali barang tadi 8 kali ya Allah bener tah itu tah roh aing kokotor kunaon ari kokotor dohir urang make sabun ari zikir kedua ayeuna seperti dohir bapak jeung ibu mun sapoe weh teu dahar karasa lapar teu atuh lapar ari ruhani heuk teu zikir sapoe karasa lapar teu karasa ngan teu sadar Kalau kumaha karasana hirup teh ngeluh betul-betul ya riuh betul-betul ya jadi kumaha gelisah gundah gulana eta gelisah gundah gulana kurang rohanina kurang makanan lapar itu kan lapar ngan ari teu dahar sakali urang doa wah riuh ari rohani lapar mah jon bener teh jon ya Allah eta nu matak jadi karatan dina hate loba panyakit maka zikir jelema jantung jelema anu normal anu teu normal detak jantungna teh kalem kitu teh normal detak jantung nu kalem nu tenang eta non anu kalem gitu
eta teh ciri jantungna teh normal. Maka diayakeun olahraga di antara lari. Kan geus lari dog itu pompa jantung. Bisi teu percaya kan ucapan Nabi, aya budak leutik tah dengkeun detak jantungna. Henteu kalem. Henteu kitu. Sok bisi teu percaya dengkeun detak jantung budak. Ciri eta teh normal. Urang ku olahraga kulari teh dog. Eta teh ngompa jantung mesek. Tah ku zikir komo nu garupa nyawa. Dikirna sing nepikeun ka kaluar kesan, maka jantung teh bakal cepet dog gitu. Jadi ku zikir aya sentuhan teh eta teh sangkan jantungna sehat. Ala idza soluhat pasadu jasadul. Di mana-mana sehat daging gimpalna, ala wahi alqalbu teh hate teh jantung teh. Lamun sehat jantungna, sehat seluruh tubuh jasadna. Wa idza pasada, di mana-mana gering jantungna, gering hatena, pasada jasadul, maka gering jasadna. Mata lamun urang hayang sehat, dohirna hayang sehat, batina obatna hiji, naon teh? Dikir teh dikir. Ari dikir teh disebut teh eling, jelema loba dikir berarti loba eling, jelema tara dikir berarti jelema tara eling, jelema naon tara eling. Sok sia gelo. Itu dawuhan Allah di Al-Qur'an, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru lahu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada sing saja manu ngabalieun 'an dzikri tina dzikir ka kaula. Keheul kana dzikir, keheul ka jaman dzikir, teu daek dzikir. Wa inna lahu mangka bakal mere Allah keur eta jalma ma'isyatan dhanka kahirupan anu rupek. Rupek naon? Rupek hartana, rupek hatena, rupek pemikiran, rupek segala. Kaditu kadieu teh buntu. Wa nahsyuru lahu yaumal qiyamah, bakal diundangkeun eta jalma anu ngabalieurkeun dzikir. Lolong. Nah rasa Gusti Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kunaon panon abdi berlolong. Wa qad kuntu basiron, padahal kuring tatkala hirup di dunia mah panon ieu teh berlolong. Dan Gusti Allah teh kan ku sabab maneh ngabalieun tina zikir ka kami. Gitu. Duh. Ya Allah, padahal ruh tina amal soleh teh zikir. Oh, kurang tinggal dina Quran. Cek dina Quran aqimis sholata li dzikri, adabkeun salat keur zikir ka kuring. Jadi intisari saripati ruhna salat nyaeta eling ka Gusti. Lamun salatna teh eling ka Gusti Allah, salat ka mana eta? Salatna inget ka sawah berarti keur ibadah nyembah sawah. Lamun salatna inget ka pagawean, nah berarti ke salatna nyembah pagawean. Ya Allah bener. Sekibu teh atuh kumaha? Ka mana pusatna? Zikir hobi beta. Ih, mantan zikir hobi. Maka kabagjaan, keuntungan kerja lawan terus salih zikir. Nah sebabna saudara Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sanyanya kuring menurunkan zikir. Wa inna lahu yang sanyanya Gusti kaula Gusti Allah lahafizun nu bakal ngaraksa kana eta jalma ka eta hate ka eta jalma anu geus katulisan ku zikir ka Gusti eta. Allah ngajaga mantak nu tadi walafi wala laisa ala ahli la ilaha wahsatun fil mauti wala fil kuburi wala fil nusyuri. Nah sebabna Allah geus ngalungsurkeun ka urang. Ya Allah kita atuh lamun teu bisa kun aliman kudu jadi anjeun jadi jelema nu boga ilmu jadi ulama tukang ngawuruk batur. Ibu teh atuh dah teu jadi abdi mah jadi ulama. Atuh pakun mangga jadi anjeun muta'alliman jadi santri
nuka pengajian teh mau pulpen jeung buku jeung kitab. Cek ibu teh boro-boro mau pulpen buku jeung kitab. Nulis oge hese fakun mustamian, atuh sok jadi mustami, jadi pendengar setia. Kacida. Cek ibu teh boro-boro ngadangukeun abi mah sibuk di damel. Fakun muhiban, sok atuh jadi jelema anu mika cinta ka ulama, mika cinta ka santri, mika cinta ka jelema-jelema tukang ngaji. Cek ibu teh boro-boro eta abi walah takunu khobisan ulah jadi anjeun jadi jelema nomor kalima fatahlah kitabna anjeun. Nu mana nu disebutkeun cilaka? Hiji jadi ulama hanteu, jadi santri hanteu, jadi mustami hanteu, jadi nu resepkan kabeh oge henteu. Oh berarti kaasupkeun ka nomor 5. Kaajengan keheul, ka santri keheul ngewa hiji ngomongkeun, ka mustami ngaji aya ge apa, ngaji nu ge kuatram, ngaji nu ge barho, ngaji we angger kalakuan angger. Eta mah teresep hanteu wajilakan gitu. Cokot salah sahiji syukur-syukur nih opatanana kapimilih. Hiji jadi ulama, ya jadi santri, ya jadi mustami, minimal jadi jelema nu mika cinta. Mika cinta ka saha? Mika cinta ka ulama. Mika cinta ka santri, mika cinta ka mustami tukang ngaji. Lumayan teh eta. Saur Allah anta ma'aman ahbabda, anjeun bakal hijikeun jeung jelema nu dipika cinta ku anjeun. Lamun urang mika cinta na ka ulama, komo ka pagar sahabat. Mursyid luar biasa rajana wali muridna ngajuta nepikeun ka genep benua, nepikeun ka 64 negara. Genep benua ngaguru ka Allah. Lamun urang resep kumpuriung jeung jami soleh, maka urang dimudahkeun di ditu bakal jadi jalma soleh. Lamun urang kumpuriungna di rokos ronda, jeung tukang gaplek. Susah teh. Balak kenapa? Udangna teh diudangkeun teh keur gaplek we. Jeung malaikat ka mana ieu kuburan Haji Dayat? Ternyata keur ngumpul. Keur gaplek kayak jeung balada. Jadi urang bakal hijikeun jeung jelema nu pika cinta ku urang. Maka sok hiji jeung jalma-jalma anu saroleh, minimal urang ka bawah saleh. Lain jeung mah saleh lain. Lain. Kali ngahiji jeung Pak Ustaz Rudi itu. Ieu mah lain Ustaz Rudi dia gapleh lah, kacau. Kita eta teh penyakit hate. Awal mula kemunculan sagala keluh kesah sagala nanaon teh urangna kotor, mangka teh aya sanes pembersih nu paling afdol zikir wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang teu disangka-sangka, dah di mana we jol. Abi tadi karek ngahaneutan mobil, karek ngahaneutan anu telepon kaping 26 kosong, aduh aya 2 jadwal, siap di Bandung eta Cileunyi. Ngambe tah nuju manakib ngabalas WA. Uleman di Bandung di Sundatan. Jadi kitu tah nu penting mah zikir sing loba. Ieu mah ieu hese ribu. Naon sababna? Berarti urangna ngajauhan ka Gusti Allah. Saur Gusti Allah alamatul hubbillah. Ciri jelema cinta ka Gusti Allah. Saur Kanjeng Nabi. Hubbu dzikrillah, resep zikir ka Gusti Allah. Walamatul bugdu dzikrillah. Ciri jelema bendu izin ngewa ka Gusti Allah eta jelema keheul ngewa zikir. Ingalanya ka urang. Anu urang resep zikir atau henteu? Lamun urang kana zikir cuek-cuek saja, nya Allah ge cuek-cuek ka urang. Lamun urang resep eling resep zikir ka Gusti Allah, Allah bakal memperhatikan segala kabutuhan urang. Lamun urang keheul kana zikir, keheul ka jelema nu sok zikir, oh berarti Allah berkeuleun ka urang eta. Ya Allah, kita. Jadi keuntungan berjama-jama nutos jadi ahli di
zikir komo zikirna la ilaha illallah. Hiji eta. Nomor kedua ciri urang cinta ka Kanjeng Nabi ngamalkeun sagala sesuatu amalan Kanjeng Nabi ngan minimal teu bisa ngamalkeun seueurkeun we maca sholawat. Maca sholawat boro-boro ye boro-boro urang boro-boro malaikat Gusti Allah ge maca sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Gusti Allah maca sholawat ke Kanjeng Nabi, para malaikat maca sholawat. Berikut ya ayyuhalladzina amanu hei jalma-jalma nu ariman. Jadi nu sok maca sholawat teh jalma nu iman. Ada jalma nu teu iman mah boro-boro cinta ka Kanjeng Nabi boro-boro sholawat atuh. Karena sholawat lagi keheul. Duh ya Allah. Mana janji Kanjeng Nabi man shalla alayya sing saja manu maca sholawat ka kaula kulla yaumin setiap poe 100 tapi rasa 100 teu teu meakeun waktu setengah jam maca sholawat 100 maka dicumponan ku Kanjeng ku Gusti Allah 70 engke di yaumil akhir di akhirat 30 dicumponan keur kabutuh dunia. Pangrendah-rendahna eta pangabutuh teh moal papanggih jeung bingung. Moal papanggih jeung bingung. Lamun rajin maca sholawat, urang mah sudah digunakeunna digedekeunna otak jeung otot. Coba lamun digedekeunna nyaketkeun diri ka Gusti Allah, maka otak jeung otot nomor 2. Nah, nomor kahijina nyaketan ka anu boga urang, nyaketan ka anu boga milik jeung rezeki, nyaketan ka anu wasilahna saha Kanjeng Nabi. Maka gampang. Jadi nu tadi sanes hartosna jalmi teh aya ka sini, aya wae ngan ari keur wali Allah, maka kasih Allah mah nu tadi teh ciri cinta ka Gusti Allah keur ranjang jalma loba zikir. Eta jalma kasieuna teu sieun-sieun deui, naon sababna? Da sieun apa Allah hukum. Henteu sedih-sedih deui, naon sababna? Da sedihna sedih rindu ka Allah hukum. Kitu teh. Maka ieu hiji waktos Kanjeng Nabi nuju Mi'raj. Kanjeng Nabi nuju Mi'raj ninggal hiji malaikat nu seueur panangan. Saur Kanjeng Nabi ke malaikat Jibril, ya Jibril liman hadza. Jibril eta teh saha? Ieu makhluk di loba-loba teuing leungeun. Saur malaikat Jibril, ih eta teh malaikat pencatat air hujan. Teu aya sakecelak cai hujan nu teu katuliskeun ku malaikat eta ti mimiti Nabi Adam nepikeun ka engke poe kiamat. Cik ibu-ibu sanggup teu muruhan cai hujan nu ngecelak ieu teh sakali turun we. Saci sayop teh kudu salam dulu dia. Sanggup henteu? Boro-boro. Nyaketan lah Kanjeng Nabi ka eta malaikat, "Hei malaikat, apakah katulis ku anjeun?" Ih, teu aya sakecelak. Walaupun nu turun di lautan nu teu katulis ku Allah. Cek Kanjeng Nabi, apakah aya amal soleh jelema? Amal soleh jelema makhluk Allah khususna manusia jeung jin anu teu katuliskeun ku anjeun. Eta malaikat tunggul sedih. Isin ku Kanjeng Nabi. Cek eta malaikat, aya ya Rasulullah. Cik naon bejaan ka kaula? Ganjaran naon, amal soleh naon anu anjeun teu bisa nuliskeun eta amal soleh. Cek eta malaikat khusus keur umat anjeun nu maca sholawat ka anjeun. Umat anjeun nu maca sholawat ka anjeun ya Rasulullah, ganjaranna, balasanana, imbalana, rahmat jeung karidhoan Allah nu turun ka eta jalma, kuring teu sanggup nuliskeun. Saking kunaon? Saking kuloba tibatan cai hujan. Malaikat nu tukang nyatet cai hujan saloba-loba teu sanggup nyatetkeun ganjaran, karahmat jeung karidhoan ti Gusti Allah keur jelema nu maca sholawat. Apa sudah? Hapunten atuh. Anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma